warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi ada Gelora TV, tantosna alhamdulillah. Tidak ada katanya orang tos tiasa patekung lawung pamperok cok di sana simkuring ya yang onar di dua amor. Tantosna dina danget ayeuna. Tim ada Gelora TV nuju ziarah ka makam Nike Ardila. Nike Ardila mangrupikeun salah sawios artis penyanyi Indonesia nu asalna ti Kota Mani Ciamis. Tapi dina kaping 18 Maret 1885 parantos tutup usia. Tah tantos nage dina danget ayeuna seueur pisan anu mirip-mirip artis sang legendaris eta. Dan tawisna aya salah seorang model pendatang enggal tantosna anjeunna mirip pisan Nike Ardila. Sapertos kumaha tu sosokna, wargi-wargi adi Gelora TV, hayu urang ditenang sasarana. Raden Rara Nike Ratnadila katelah Nike Ardila mangrupikeun penyanyi, artis sareng model Indonesia. Anjeunna pupus dina tanggal 18 Maret 1885 nalika Honda Civic anu ditaekan Nike Ardila nubruk pager di Jalan Raden Edi Martadenata di Kota Bandung. Coba namun ku gagal lagi. Dugi ka ayeuna lagu-lagu Nike dipikaresep pikeun didangukeun sareng henteu lami ku waktos. Lagu-lagu kalebet bintang kahirupan seberkas sinar matahariku sareng anu sanesna. Wargi-wargi ade Gelora TV sata acana ngalajengkeun nonton videona tekeng hilap kanggo nge-like, komen, share, oge subscribe. Hatur nuhun. Sono kana sosok Nike Ardila siga ayeuna aya anu siga seniman legendaris ieu oge kajantenana henteu ngan ukur sakali anu teras janten viral dina media sosial. Sakumaha nembe kajantenan budak awe namina Amel seueur dibahas saatos penampilanna dina TikTok. Numutkeun penjaga makom Nike Ardila di Cidudu Banagara Ciamis sok sanaos seueur pisan anu mirip tapi moasa mirip aslina. 18 Maret tanggal 27 Rajab Maulud. Tapi tahun kemarin mas, ya pandemi kemana? Pandemi mah aya sih, fans kalian mun ramai pisan. Mangga punggut ka satu acana, ya kan terus nyaware Covid, kamu ieu kecil kayak pandemi teh dibatalkeun. Ya tahun kemarin mah kaping 27 aya. Di paling tebet di mana? Kemarin mana dongkap teh Jabodetabek, yang himpunan NAWC Jabodetabek, himpun Jabodetabek, sareng Jawa Cilacap. Numutkeun penjaga makam oge kiwari anu ziarah ka makam Nike Ardila masih sok aya anu sumping. Yayang onar di dua mor ade Gelora TV Banagara Ciamis ngabewarakeun. Wargi-wargi ade Gelora TV tadi urang parantos nitenan anu namina sosok anu mirip sareng Nike Ardila. Tantosna namina teh nyaeta Amel, mangrupikeun salah sawios model enggal di Indonesia. Tantosna kanggo wargi-wargi ade Gelora TV, tadi oge tim ade Gelora TV parantos nitenan anu namina makomna zaman ayeuna. Sapertos kitu panginten wargi-wargi ade Gelora TV nya. Salah sawios penjaga makam di Cidudu Banagara Ciamis. Tantosna simkuring yayang onar dulur pamit tekeh hilap kanggo like, share, komen, oge subscribe. Wilujeng waya kieu di podcast saeku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.